naon pangnante dek narus gede kasih neng air neng bogoh ka akang piraku kudu bogoh ke maneh buncir itu ya memang teu tak untuk make masih anak hartos datu bogohan gini ka kuring malah lamun merek yang mamas oke duit abdi teh asa dihina malah beki nyeri tadi mah keur kawin aing ngobrol sih Ceh. Nah sih Ceh. abdinya ge rupa kieu goreng patu terus pakeun pungsat bahan ya ka urang gap teu aya abdi ngabogaan harga diri hak abdi eta mah kacinta abdi ka tuang putra moal tiasa ditukuran ku harta jeung bana sanaon si neng teu bogohan ka abdi sawios panginten oge jang dina neng dina rumah tanggana ge da moal balik akang bogoh neng teu bertepuk sebelah tangan akang bakal loba nyeri hate moal tepung jeung rumah tangga anu sakinah mawaddatul warahmah harta kakayaan mah bisa diteangan ku abdi entong ai isin mah itu bogoh mah abdi mah bade wangsul we Kumaha lamun ditukeran we ku harta awaku tanah saparapat negara keur maneh bisi rek ngecek ngebur melak tanur moal ku jabatan sugan moal pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongka kapangkatan anu dipiwega eta kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasan tah tong ngahina ka ahli pasantren teh geuning